tong lele nuni malang pasrah kanu deuk nganiaya salah. Sabab teu pasrahna ge tetep nu dengki mah bakal nganiaya. Nih, Bujeng di pasrahna nu dengki mah di teu pasrahna ge tetep bakal nganiaya. maksakeun kan. Pasrah ka Gusti dah kagunganana ti luhur tungtung buuk ti handap dampa suku urang mah teu ngagaduh-gaduh mung mantena nu kagunganan. Ujeng hingga urang dipasrahna di henteuna oge dah kagunganan. Teu kurang-kurang jalma anu keur senang sugih mukti nah maot. Teu kurang-kurang panganten keur oleng panganten diuk dina kursi nyaha aya lalakina nu maot aya panganten aweuna nu maot. Iya. Janten pasrah maju nanakeun urang iman jeung takwa kudu kana papasten anu tumiba. Nyaeta kana musibat, kana akibat, kana ujian, kana papasten. Ya. Nanakeun urang jelema iman, anu pasrah teh nu iman. Nu takwa pasrah teh kudu kana papasten nu tumiba kana diri. Nih. Ingat, lamun urang ngarasula ditibanan papasten goreng, lamun urang teu sadar ditibanan papasten goreng hartina teu iman. Anak teu iman eta ditibanan papasten teh hartina teu iman ka Gusti. Dalam urang seud pasrah kana musibat akibat ujian papasten anu tumiba kana diri eta hartina iman takwa ka Gusti. Ngarti? Ngartos upami kitu kabeneran we. Ulah ge lain maksud nganiaya. Ngan pikeun melaan diri maneh. Nu dikaniaya wajib kaula ngungkulanana. Jadi ieu teh lain kaula nu maehan tapi lampahna anu nandasa dirina. Ieu badi nu dua cabut ku maneh ji. Oh. Cabut wae badina. Nya. Badina jelema. Loh. Sae pisan ieu badi. Ih, wesi kuning atuh da. Kulan wesi kuning. Sabaraha ieu teh pangaosna? Ih, lain menang meuli jeung lain dek dijual deui. Pusaka kaula ieu teh. Somoh nuhun. Ai maneh teh. Naon aya di dieu atuh? Ieu kulan abdi teh nuju prihatin ayeuna teh. Prihatin naon? Jawe anaras diri, nasib diri. Abi teh mingat ti rorompok teh diseuk-seukan ku pun bapa. Da abi teh nagih janji ka pun bapa. Yen abi teh kuayana udang gering. Cuang cieung dina mamayu, malum liuk eueuh ragab teu aya. Janten abi teh nyeri weh aral ku kaayaan kahirupan teu sareng huripna. Cek abi teh mending paeh kitu. Mingat ti pun bapa diseuk-seukan ku pun bapa sareng ku pun biang digero-gero ngadudud be abi teh. Dugi kayaknya ke tempat prehabak abi teh tos singkil kulan babahanan bade ngagantung maneh. Aduh. Jol pun lanceuk atuh bedo deui. Coba. Alah. Digumujeng gue nyait. Nah gumujeng untung kaburu jol astra jinga lamun tulus maneh kacida doraka na hirup. Nyamuk. Naha ih bujeng hinganya ka diri batur diri sorangan geus kaluli-luli. Nih. Diri sorangan geus diterengesan kupang jurungna hawa nafsu memang nafsu mah kitu can sugemaeun lamun can katibanan lamun can laksana. Oh. Masa akibatna diri nu kacing ciri badan nu katempuhan jadi cilaka jadi. Maneh teh aral kurantaran hidup balangsa sona teh aya deui mangawe kurang ti zaman dampa Gusti diasuh ku abdi tuang rama diasuh ku abdi mana menyatna abdi hirup.
sanes abdi nolak kana kanya dunungan papayung agungan abdi madeg mentari ki khusus tipun bapa nu dijanggikeun baheula tapi kayeuna lok abdi teh hayang gerak kop nya can aya keneh wae ta ieu jalirna pun bapa teh aduh ana seug dihina ku budak satepak tatangga aya nu ngajen ka abdi nih sabisa nu teh nyeri jiga kitu insyaallah Gusti inget kayaknya nyeri nah yo segruk itu nya sana dan nyeri nah saha nu teh nyeri cobi kali ayeuna mah kieu nya maneh hirup hayang senang nyasa nu teu hoyong senang di dunia lamun ka dokter mah keur piubareunana kasakit kitu moal aya kopsulna mun pel-pelna nahaon lamun aya pelna keur ngubaran kasakit nu ngancik di maneh nyaeta ku karan kitu kami deuk guguru deui loh Biar di kami ayana gerayu mun hayang cager yuk milu kamana urang kasabterengga ditu di padepokan ngawangkongna Gramani maneh dina kulah kami boga ubar keur hirup maneh sangkan ngahungkah kahuripan ah nu laras hayang naon hayang beunghar sing teh loh ternyata hayang jiga batur we abi teh yuk hayang naon oge yuk tuturkeun kami yuk hayang senang sing hirup teh samohon ayu boga di kami yuk batur malamun jual meuli nya lolobana diturutan pada eta batur teh maju jual meulina kadang-kadang anu dengki mah hatena nu dibejakeun teh nu lain-lain nya ai kami mah moal lamun maneh hayang senang hayang beunghar hayang sugih hayang jemar yuk dibere anu laras kami teh kolot celang atuh hayu nuhun we kulan abdi disalametkeun ieu cukang lantaran kami mah ieu padepokan lajeng dawala ngebak bebersih kalayan disalinan kumaha begawan nah yuk dinyana bulu domah maneh mohon raos ibu geura somohon mun aya di abdi digoreng tenang goreng
punya akal awak jatuh sila bahasa sing bisa jaga akhlak sing jujur laku yang tong pila-pilang pangan kita wangi kasenangan Cat cat cat. ukur kayaan sing inget kalami kita
ajar kang linoy resi kang pinilih tani ingkang gagah mantan warna-warni ilmu kang linuh di padepokan Saptrenga tempat Nisatragana Mahabegawan abiyasa dina waktos ieu parantos ngagelar saparantosna balak kecrakan barang tuang saya aya sareng kidawala ngandikana Mahabegawan mengkatem yang dawala abdi kurang ampura we nya nyebut ujang heuh da kumaha atuh ujang soteh lain ujang sahana tapi dakanya kadeudeung padahal kami teh diakod-akod ku maneh diasuh ku maneh diais ku maneh nya diongkled-ongkled ku maneh bujeng-bujeng kula sumuhun sanajan bari bapak kula oge aki kula buyut kula bau kula jangawareng kula gudeg-gudeg kakai siwur da maneh nu ngasuhna atuh nya nuhun kaituna teh kan kakait palomong we gayoran boboko nya ya oleh kana dolos kaituna nya dolos da jigna teh teh kana palang dada dolos macet memang wayana kabawa ku syariatna kaula teh geus kieu tonggong geus bengkung nyarita geus lero mata geus damur nah ai maneh nu ngasuhna anger wae kitu tapel badieu ujang sote istilahna maneh pawongan kami da diukur umur mah kami teh bujeng hinga sa tilu parapatna satengahna saparapatna ge henteu imane pekainya tak kulu banyol kan lumayan kenya sawios kurang wareg ti tadi barang pedawe abdi pupui puteuy ge 3 papan abdi aduh ci seubeuh Kereyeuh cekap kula nuhun ngarepotkeun nya ya abdi ish teu tai urang tuluykeun dongeng teh nya nu dituna di leuweung teh urang tuluykeun antenan we kurang da gantung denge abdi teh atuh nane teraskeun mah kang gantungan ieu ya maneh bunga kula teh mani geus hayang pipilueun maneh dina waktuna kaula sujud syukur ka Gusti nu kagungan nyibadanan kewajiban maneh milu tunggangeun ngamung so diajar we abdi teh tah ku kituna kudu kabaca ku maneh sagala rupa ge aya maksudna kami sujud maneh sujud kami diuk maneh diuk kami nangtung maneh nangtung kami ruku maneh ruku aya maksudnya naon teh maksudna teh Sunda jelema bodoh abdi mah atuh ih ayeuna nangtung artina jelema hirup dina masa sujud ngantelkeun tarang kana pangsujudan urang diajar taluk nanakeun taluk kasaha taluk teh kana hukum Gusti kana parentahan Gusti jeung urang teh bakal balik teh ka nya kanu disujudan syariatna bibitna istilahna bakal balik ka bumi
Tuh. asal urang tina asining bumi hormat kana pangasalan jalma talu kana hukum Gusti jalma talu ka Gustina eta kudu ngantelkeun arang sujud syukur ngaranna kanu kagungan tuh beres tuh mau so dina jero sujud bujur jadi di luhur sasarina bujur dihanap tapi ayeuna jadi di luhur sirah jadi dihanap eta sirah tukang di luhur ayeuna jadi sahanapeun bujur ridho nya nu mata kudu DP hanap asor jeung sasama saling hormat kitu maksudna kasahanapeun ngagenan kasaluhureun hormat ka pamarentah ngabdi ka indung ka bapa hormat tilawat ka pangeran iman jeung takwa jadi eta sirah teh gambaran diantelkeun kana pangsujudan tarang sirah jadi tihanap bujur jadi tiluhur istu ridhoeun nu tiluhur jadi tihanap itu kemarin jadi ayeuna bujur jadi tiluhur saluhureun sirah moal anguklung moal mulak cangkeng dina punuk tukang dihanap kalatsa tiluhur cicing dina kapangkatan dina kursi pangluhurna bari jeung gaji gede moal poho ka bibit moal poho ka indung moal manang bujang ka indung bapa moal lali ka pamili moal lur ka dulur moal tepi ka tega ka tetangga hartina geus waktuna kahanap mah bakal balik deui bujur nyungungung di luhurna pasti papangkatan ukur pupulasan ya. Harta banda ngan ukur sasampayan umur ukur gagadukan manusia mah usik malik daya upaya aya nu kagunganana sabab manusia hirup mah sok usik jeung sok malik kade urang keur hirup nyaritakeun manusia teh teu daya teu upaya teu usik teu malik angin usik diusikkeun ku Gusti malik dimalikkeun ku Gusti mun kitu manusia goreng teh digorengkeun ku Gusti manusia alus teh dialuskeun ku Gusti mun kitu urang maot ulah sieun mawa dosa ka ini nya itu jangan margi kumaha tah eta ngabobodo maneh ngomong teu usik teu malik teu daya teu upaya bari manehna ngomong anyong-anyongan leungeun bari meta ta eta teh ngabobodo maneh hukumna sungguh sabenerna eta teh kecap keur tinu hirup kanu geus maot kanu geus nyangilah ngaler si anu mah atawa Kai Bahrowi mah geus maot tadi isuk-isuk tuh geus dirurub ku boe geus teu daya teu upaya geus teu usik teu malik ta eta kakarak merenah basa benar gitu ani aya nyaritakeun teu usik teu malik teu daya teu upaya mah bari ngocoblak ngomong bari mata mah leungeun ulah dipercaya eta manusia teh ngabohongan diri manusia tukang ngabohongan dirina sarua jeung bohong ka diri batur sarua jeung bohong ka dirina sarua jeung eta manusia teh teu eling ka pangeranna ya udud heula saya udah nuhun ki nyai abdi taatu Sonda sanos baik tanpa Gusti sahanapeun abdi dabuhan abdi mah teu ngaji ti kapungkurna namanya jelas ayeuna tepe ai ilmu mah teu di luhur teu dihanap kulan jadi budak ya kitu anu aya di kaula di maneh tangtu diheung aya sabalikna najan di naon seperti di maneh aya cantang tu di kaula aya hiji jelema hiji pamanggih pangalaman jelema beda-beda teu kahalangan ku ngora jeung kolot umur gumantung kana kadaek jeung ulikanana nya somo mohon ditampi tak kitu ayeuna dina ruku setengah tahanap ente kalau hurun teu lempeng tidak bujur kana sirah gerapek hormat anjing dajar hormat ya kasasama gera hormat makhluk Gusti anu sae anu awon anu luhur anu hanap sato oge wajib dihormat maha ayeuna hormat sato ulah sarua jeung ka manusa manusa mah dihormatna teh boh kasaluhureun kasanapun ku budi jeung ku basa hade ku basa goreng ku basa budi nu marahman hormat tilawat ka inung
sumujud bari jeung laku lampah laku bener lampah bener awak cager laku bager eta hormat ka indung jeung ka bapa eta nanakeun jelema iman jeung takwa dupi ngahormat kana sato tah lamun ngahormat kana sato mah minangka maneh boga doma kebeneran doma teh bikang deui hormat ku urang nya angingkeun kanang tuluy hormat deui ku urang meuli jalu hijina baturan sabab bikang teh jeung jalu teh jeung bikang dina kanang sakanangkeun yen pamakanan pangarikeun sore isuk tah bakal katarima ganjaranana lamun domba dihormat ku urang tina 2 teh bakal jadi 3 kadang-kadang anakna teh 3 4 nyaha ganjaran ari hormat kana tatangkalan minangka urang boga tangkal cau geus digemrong ku anakna 8 buru-buru panggieunkeun lomang anggagna 4 meter hiji pintahkeun rintahkeun eta anak cau nu 8 teh tuluy pelahkeun kana lombang teh beh babari gede beh tere buahan jeung tere anakan deui tah eta hormat kana tatangkalan sakabeh nu aya di dunya ieu lain hinaeun hormateun eunteung pituduh keur urang sadaya mungguhing jalma iman jeung takwa ka pangeranana itunya aing saurang sepuh mah terapi tade maneh geus di dieu ulah sok resep nempo anu rugi surak nempo anu untung sirik kade eta teh dosa hirup nya ulah goreng ka batur maneh pedah eta teh batur teh misah bangsa pedah eta batur teh henteu sanagara pedah eta batur teh henteu sagolongan pedah eta batur teh teu milu kana ilmu manehanana pedah eta batur teh goreng ka urang der urang teh ngagorengan ka batur ngan aya ka batur sirik pidik ka batur inget maneh make krepus benang batur make baju menang batur make celana menang batur make sepatu menang batur make arloji menang batur eueuh menang maneh kabeh tapi menang batur nya manusia anu goreng ka manusia ka sasama hirupna di dieu boak ka tinemu jeung ka talangsara kajen ting dunya upluk apak anak sodeka ka sasama anak goreng ka batur di mana wae jalana rusak mah nah aku gering 3 tahun dipake uubar beak harta bana meunang ngagunduk nah keun mah gampil ingat nya so mampi dicatet kurang ngan abi teh hare-hare we batin teh ieu teh kumaha kang we hare-hare kumaha son ai kana katungaraan mah teu oleh eling wae anu janten kasakit abi jadi abi gaduh kasakit teh iwati aral ku ayana abi ngalieut batur kitu iraha atuh abi deuk jiga batur atuh ulah kasakit abi nya